barang geuleuh lain najis. Ari ciduh leho korong sareng cileuh lain najis tapi eta barang geuleuh gitu. Ya Rabbi bil Mustafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannif hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ilmihi wa nafa'ana qurbana bi ilmihi. Amin ya rabbal alamin. Amin. Faslun fi bayanil ayanin najisati. Ari ieu eta ji pasal anu tetep dina martelakeun pirang-pirang ain anu najis hukumna cek sarah. Jadi pasal menerakeun najis. Naon anu disebut najis? Najis teh pengertianna kabagi dua. Aya secara bahasa, aya secara istilah. Secara bahasa najis teh sakur-sakuran geuleuh eta najis. Tapi lamun cek bahasa mah sakunu geuleuh naon we anu geuleuh najis. Maka lamun aya ka jelema geuleuh ih najis anu setan. Nah kitu nya bahasa kitu kan najis aing mah. Nya rek balikan deui ka mantan najis teuing. Nah kitu bahasanya. Nah teh bakal hati geuleuh kitu mah. Aya cek istilah mah najis teh nya eta sesuatu anu ngahalangan kana sahna salat. Najis teh wajib di sucikeun da. Sekadar geuleuh mah teu najis, geuleuh mah geuleuh we cek istilah mah. Model leho korong cileuh eta teh barang geuleuh lain najis. Ari ciduh leho korong sareng cileuh lain najis tapi eta barang geuleuh gitu. An-najasatu ari pirang-pirang najis eta salasun kabagi tilu. Ayat tilu bagian, ayat tilu rupa. Anu disusun ditartibkan berdasarkan hukumna jeung cara ngobana. Anuha kaya nomor kahijina eta mugholadotun najis mugholadoh. Ai musadadatun piuknya tegasna anu berat hukumanana. Wasaniha sareng ari nomor kaduana eta muhaffafatun najis muhaffafah. Tegasna anu hampang pidalika dina hukumanana. Wasalisuha sareng ari nomor katiluna eta mutawasitatun mutawasitoh. Atau tengah-tengah bainal mugholadoh wal muhaffafah. Secara garis besar najis teh kabagi tilu. Tilu heula mugholadoh, muhaffafah jeung mutawasitoh. Al mugholadotu ari najis mugholadoh eta najasatul kalbi najis anjing. Idatian anjing entos. Walau mualiman salajan anjing mualim, anjing kiai. Mualim teh geus diajarkeun mah. Anjing iceus, anjing nurut, anjing nya geus ahli we lah geus beunang latih. Saya kita tetap latihan anjing najis gitu ya. Rek anjing ayeuna anjing polisi, rek anjing kacang, anjing pasar, anjing diingu, rek pitbull, rek anjing naon we pokona mah anjing najis geus gitu. Wal hinjiri sareng bagong. Bagong disebut najis lianahu bau halan minal kalbi. Saha bagong kalakuan leuwih goreng tibatan anjing. Cenah bagong mah suka kanan pada lari. Cenah mah modelnya pas dia tinggal di tempat lumpur-lumpur gitu dia kanan deui cenah. Gitu. Idla yahilu iktinauhu kumadi hanteu halal ngingu bagong. Beda anjing. Anjing mah halal ngingu mah. Ulah teh ngingu anjing dimanfaatkeun ngajaga bumi, ngajaga buruan, ngajaga hewan-hewan sato pangonan atau anjing pengawal
menang anjing mendingu nah tetap najis sama ai bagong mah keur mah najisna banget teu meunang diingu deui namanya sanajan aya manfaatna bisa dipakai angkutan suruh bisa kata gitu bagong tapi tetap kalau begitu teu halal keur bagong mah nya wapan ahadihima sareng anak ti salah sahijina anjing jeung bagong eta dihitung najis ka anjing jeung bagong maksudna kumaha lamun terjadi perkawinan anjing jeung binatang lain walaupun anakna dalam bentuk binatang lain tetap eta hukumna najis ngilu ka anjingna bagong kawin ka domba anak ka domba tetap eta anak domba ngilu ka bagong dalam hukum najisna gitu ya sebab hukum anak teh lamun dina nasab mah ka bapak ngiluna lamun dina masalah kahambaan ka abidan ka mata ka hinaan ngilu kalau pangrendahna contoh lamun ngilu ka bapak kieu palwaladu minas saripi sarip wa ingkana ummuhu ghairu saripah lamun bapana sarip teh tujuh kanjeng Nabi nya tujuh kanjeng Nabi ka sarip namina lain mang sarip lain seorang gelar sarip anjeunna nikah ka istri biasa ka patah urang istri biasa ganu budak laki tetep paketna sarip paket tetep mulia gitu nya aya nasab mah kitu bapana kiai iurang lain ibu nyai anakna anak kiai seperti gitu ya. Jadi ka bapak ieu mah nasab mah kunaon ketika masalah pernikahan diterangan teh bapak sebab hak wali aya di bapak ya. Sing teu ngurus oge teu kumaha ge tetep ngawali mah aya nu pernikahan cerai budak nawe bapakna teu ngurus bapakna teu ngurus tanggung biaya naon pas kawin tetep kudu ka bapakna walaupun tanggung ngurus oge nu hak wali bapakna teu bisa kieu aku ingat aku ingat teu bisa hak wali atau hakim teu wae teu bisa langsung hakim wae da aya urusanna aya urutanana aya kronologi da pangna dihakimkeun ya aya kana bapana kudu ku bapana talamun masalah kahinaan satari teh eta ngilu kalau pangrendahna lamun ayeuna anjing jeung domba mulia mana mulia domba lamun kawin anakna ngilu ka anjing ya lamun jelema jeung domba hina mana hina domba berarti anakna walaupun kasep jelema ngilu ka domba gitu. Ini masalah kahinaan namanya. Seperti anak ya. Domba kawin ka mama. Ada maunya lelaki mah siapa domba. Nah, terus anak teh lelaki kasep ganteng, maksudnya pintar, disakolakeun dipasantrenkeun. Dipake jadi kiai deh jadi ustad. Terus dewasa jadi ustad, pas lebaran ayagung jadi imam sholat Idul Adha. Beres Idul Adha balik mah dipencit di korban. Dapat kata domba. Lamun ayeuna onta kawin ka sapi. Anakna teh onta misalkan. Ngilu ka mana eta? Ngilu ka sapi, sebab sapi leuwih rendah tibatan onta. Bahkan lamun anak loba terus geus 30 ku jakatan kan. Itu ngilu ka sapi. Ya. Lamun anjing kawin ka domba tadi anak teh kilo anjing. Najis kalau rendah lah, kalau lebih rendah kalau hina. Nah, eta. Faidatun naqala baduhum anakul kilabi najisatun. Sanya saban-saban najis saban-saban anjing eta hukumna najis illa kalba ahli kafi kecuali anjing ashabul kahfi eta mah suci eta mah bahkan waya dulu jangan asup ka surga. Jadi dibandingkeun ayeuna urang yang ashabul kahfi anjing ashabul kahfi mending anjing ashabul kahfi walaupun anjing geus boga bakal kasur dan urang can karuhan urang mah gitu. Kan datia kabeh anjing secara hukum syara Syafi'i eta anjing najis sadayana.
zaman ayeuna namanya teu aya toleransi teh kumaha saja anjing geus bager kita ngacai daekeun tetep najis walaupun menang di ingu ya. Hati-hati we lamun anu bakarsa ningu anjing hati-hati dina ngajaga najisna bisa komo hidup lihat di karang di buruan urang bisa kayak tapi anjing mah memang teh sageuleuh kucingnya anjing mah tara anjing masuk ka imah tara teh ka kucing kalau tak kita ada teh dibere anjing mah lamun urang bisa ngajaga najisna pet di ingu ari bagong mah walaupun ayam manfaatna haram di ilmunya apa tingkah bagong leuwih goreng tibatan anjing cenah masuk makanan podolna modal akan di amun deui kita gitu nya bagong teh anjing bagian pembahasan hukuman najis mau apa teh kumaha hukumanna mutawassil kumaha anjing karena pembagiannya mudah-mudahan manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.